Lumpat sakabe jalma di udag-udag neraka, taya pisanu ngabela angin amal ker di dunia. Lumpat sakabe jalma murunaka Nabi Adam, minta tulung jeng sapaan Nabi Adam tengah dauh. Aduh karunya taing boro-boronya paatan, kau lagi akar susah tusugan ka Nabi Nuh. Lumpat sakabe jalma murunaka Nabi Nuh, minta tulung jang sapaan Nabi Nuh tengah dauh. Aduh karunya taing boro-boronya faatan, kau lagi akar susah tusugan ka Nabi Ibrahim. Lumpat sakabe jalma murunaka Nabi Ibrahim, minta tulung jang sapaan Nabi Ibrahim ngadauh. Aduh karunya taing boro-boronya paatan, kau lagi akar susah tusugan ka Nabi Musa. Lumpat sakabe jalma murunaka Nabi Musa, minta tulung jang sapaan Nabi Musa tengah dauh. Aduh karunya taing boro-boronya paatan, kau lagi akar susah tusugan ka Nabi Isa. Lumpat sakabe jalma murunaka Nabi Isa, minta tulung jang sapaan Nabi Isa tengah dauh. Aduh karunya taing boro-boronya paatan, kau lagi akar susah tusugan ka Kanjeng Nabi. Lumpat sakabe jalma murunaka Kanjeng Nabi, minta tulung jeng sapaan Kanjeng Nabi teras sujud. Sujud kanu yang agung nyunkan sapaat Gusti Allah tenembalan beku anjan sapaatan, jeng
katina sujud Kangjeng Nabi tengorejat narajang naraka galak ampun-ampunan yang cerik lumpat kana meja hejo Kangjeng Nabi ngahukuman dina waktu genep jaman jalma rengse sadaya